Aduh, usaha teh sepi ieu nya, aing coba ye kreditan motor gedeung deui. Ya panas ieu teh, aduh. Heeh, Penumpang anjing sepi. kieu nya. Kumaha tuh geus kieu ieu Ieu di sub di kawayak kieu can menang tarikan hiji-hiji. sarua pan urang di ieu mana nih, aduh coba pamajikan di imah. Pasti Nya jomal ieu. kira moal. Tadi malam cadaan aku malah ke kampung tuh anjing aing geus naon jalanan goreng atut. Da kumaha da cok inung oge cenah kita di longo keur gering majar. Cek aing gubug si emak ka itu. Ih anjing ngerak. Kade anjing loba tong make kacamata bisa loba foto. Yah, da ngerakeun da buka kono torek kitu mah teu hayang aing mah Enak oge. coba rempo anjing apa ya ada asuhan ke Itu tukang ojek. mana? Gawan anjing si aing kahayang coba panas hareudang bawa AC. Motorna butut. Si atuh mah bujur aing. Jalanna butut nya motor butut. Ya lah itu mah tah atuh bujur berbolan pada ngajebrag anjing kayaknya tingali. Itu aing cangkel kudu message. Bae, Bahaya. Amang, Ya ayo. ngojek teu. Cileupang si anjing ngojek, buru. Eta Cileupang gitu anjing. Saha eta? Geus sini nih di Cileungun. Bener ieu teh. Cileungun anu lila teh ngarantau. Wah, teu maneh. Heuh, ti Oh, meureunnya. Buru, atau sok lila anjing, panas, bayok yang. Sabaraha hiji? Dua. Dua. Cek jeung mana jeung mana? Baik, jeung mana? Mana hadinya ayo motorna bubur. Biar antar bubur. Hei, pelan-pelan ya. Langsung. Ala launannya sin kena debu ih. Udah di meses-meses mukanya. Lebay. Ayo bayar. Bawa motor gak sih? Pelan-pelan. Hari ieu teh mimin sareng mumun teh. Mimin mana ya? Iya nu tos lami ngaeta teh nih, nu geus lila naon teh? Ngarantau. Salah orang kali ya, nama saya Cika sama Kiki ya. Mimin nggak tahu ih nama siapa kampungan banget. Ya kayak kepal gitu teh. Jangan sok kenal jadi orang. Pelan-pelan fokus, jangan banyak nanya, fokus di jalan aja. Kalau saya jaga kamu mau ganti rugi. Ini barang saya branded loh, mahal. Ya launan ya. Oh nyat teh. Punten. Cep. Bayang yang Sampai lagi kampung teh. iya ya takut kena debu ya takut. Dan lebay ya biasa di kota tuh di ditu mah garara dong di mana oke kesana di dia imah di mah leuweung naon sih tinggal daun sampel daun sauk. Jangan suka banyak nanya, bawa motor aja yang benar. Kan katanya teh dari kota. Ini ke kampung mau ngapain teh? Saya mau nengokin orang tua saya di sini, tahu nggak? Di sini. Saya di kota. Ih, kampungnya banget. Cing. Dua anun, entong deket-deket anjing bau rinyu. Naon teh cobaan teh? Oh receh aing gepokan unggul cenah keurutan duit mungkin unggul sakit kok aing Pan bere jauh, motor lagi teteh, pan butut. jauh. Motor lagi butut Mana anjing sepuluh. atuh Betul bujur. butut mah sesuai, goceng naik gojek, grab car gitu acan. Bensin ge ngomong. Jam rokok atuh. Iya anak sih ya. Itu mana?
Gimana sih? Enak teh hayam. Belikeun. Urang ningali deui aya si Momski loba hayamna. Ieu kade bonge keneh teh si mamah teh. Bonge. Teh Mimi, teh Bubun. Ganeng tong sak ngerak. Tika jeung Tiwi. Lain. Anak sia. Tinggalin anjing poho. Hayu anjing balik. Bade uih lain. Ai si Umi bon torek keneh teh. Torek keneh aya nu di bumi. Budak saha maneh? Iya, budak si Umi. Nah, kawin deui. Teu kawin deui. Atuh ieu budak saha ai teu kawin deui. Oh, pan di dinya mah teh Mimin tara balik-balik. Heeh, kitunya ku aing teh ditinggalkeun indung aing keur-keureuneuh. Teuing ku saha? Mana hayu urang ka Umi. Bingung bapakna ge. Mak, ieu teh Mimin jeung teh Mumun balik. Di mana? Di kota. Ieu tuh araya nih. Mamski, keur naon? Kaister. Ya ada budak. Nyangu. Geus baradak eta budak saha ieu? Budak urang, Mak. Musi nah geus boga budak deui. Mama bau rinyung meureun anak urang mung dipegang tingali. Itu kelak. Ieu imah, mah. Ayo duit mah sok dikiriman dipake naon, Mak? Imah lagi imah. Musi kadieu teh neng teh lahir teh di. Mak meni hareudang rek carita, Mak. Tas di kota. Lalapan itu. Senal, pegat. Deu. Musi kalau orang nyangu heula. Heeh nya urang ngahau heula. Nya si emak da lamun lain kolot ku aing mending sayang di lojok nah colok nih colok. Pegat. Mak, Allahu Akbar, ai si nyai naon pan bieu teh? ai emak keur naon atuh? Bieu teh hayang tu misteri lain apa pais? Ai kira ngomong tuh misteri. Ai kablek kolot. Kurasi. Mak ieu, ceuli teh kieu tah. Tah. Gitu, ai si nyai. Hayu. Yuk, haus, itu haus, panas, tadi na ojek, tinggali senang tika pegat. Ayo. Arek naon mama kompan? Pan keur nginum sia atuh. Selain si segala emak boga kadaharan. Sila lapan. Si emak teh nahan jadi goreng patut ya terus sarua imah urang gitu nya. Meureun sia sok mere duit tara. Sok anjing. Sabaraha sabulan? Anjing 200 leuh aing mah cepet. Ini mah jajan naon emang urang 200 teh teu mahi kana pisan. Adi sia tah nu bungsu nu punggung mah meuleuh loba gaya bigi kerja jaane bari ngasuh anak saha. Coba aya kesubuhan naon. Ma yang pizza. Lagi pais. Inung manehna naon lawan kieu patut. Gelasna. Anak sia lapar. Ieu naon ieu? Ari ieu teh kadaharan naon? Kan ini naon kieu patut? Tong lapar anu lumayan. Neng. Caina mana, Mak? Ieu. Mong cai nu kieu aing teh. Mong aing mah aing teh di kota, Mak. Budak teh ku kieu teh Gusti. Mak kunaon? Mak kusaha? Lajeng sia tingali balik di kota teh jadi bedegul kitu. Nya teh nya balik di kota teh jadi kararitu ning poho jika ka magen yang jadi kitu nya sifatna. Terus ke urang anterkeun rada hayang minum cenah bisi kekelepan. Mak. Ma cai naon ieu? Marimis. Bagong marimis nah. Ngeunah teh. Amis atuh di warung dia di esan dia. Ma kuntang ieu, Ma. Mari di mah pizza sugan. Pizza teh naon? Bagong. Pizza. Gak nyang nyaho lagi kulub cau atuh kitu mah. Biasa iya tah. Sok uyup buru. Hitung-hitung di kape we. Cheers.
Masya Allah. Teteh, mimin teteh bumun ulah karari tuh atau kasih emak teh karunya ngabar degong balik ke kota teh. Nah emang orang kumaha? Nya iya nih tadi si Umi teh cerik. Ai Umi kunaon? Si Abah di sawah. Da urang mah teu naon ka si mama. Heeh, mun sok baper Tuh, buka kolot si teh. Abah datang. Awas. Oh, ayeuna Abah ning geus balik ti Kieu kolot. lah. Urang nyeroseuna. Karek ka itu barudak datang di kota. Baru saha? Barudak. Saha? Ya budak Oh, atuh budak. supir. Anak aing? Masa? Deuleu. Dia tuh. Itulah orang nyeroseuna. Astagfirullahaladzim. Kemana wae, Cia? Aduh. Budak. Iraha balik. Dia Abah teh mana? Alhamdulillah dari kebon. Beneran ini patah ya. Si Mimin. Ya Mimin teh. Ini udah gede ya. Men, Bapak geus di mana? Oh, kebon ini patah airnya. geus bisa ayeuna mah. Harus kudu diganti aku. Iya. Ai si Mak bieu teh ka mana bieu teh aya leh. Kasih mak. Keur Abah diuk heula meni ngerang meni ku kudu yut kitu make samping make naon. bau ih. Abah, kasih emak atuh tong disuguhan sampo wae ka dieu teh. Aya anak is. Aya pizza teh. Aya tuh neng. Namanya desa. Adanya ya itu. Matakna sok uga ari balik. Aya tadi si warung Cek Emar eueuh pizza kitu eta roti atuh roti. Aya tuh. Da teu beuki nu kieu mah urang mah heuh. Jengkol hayang tuh, jengkol. Jengkol. Ngena. Heuh nah tong bae antong si kota meureun nyana Jengkol kasih sambal. Balik bau. Me. Meme. Kapaknya, Bah. Kapaksa. Tolong ambil gelas ya, Abah. Haus ulah Abah. tong dibejakeun aing ka si emak. Kumaha ka si Abah. Banyak. Malah bawa teh konani. Neng. Iya, Abah. Iya, Neng. Abah atuh kasih Umi gitu, Abah ulah nu kieu coba Abah iya aing mah. Nyeri beuteng. Baus ya. Nya, Aya tua bangka kitu ini. Ma. Ma. Ke dia tuh, Ma. Si budak ini. Ma. Aduh, si Ma tadi budak. Ma. Panggil si Ma. nya kelak. Pokok sia mah teu beuki dihakan wae, sia mah cenah teu beuki sampe. Da lapar atuh aing teh. Masih inget jam. Mak, di garuan ku si Abah. Si Abah rek Dahar lin. Heeh teuing. Masak. Aya naon Abah? Ma. Diuk. Ya. Tah, di dieu Mak diuk heula. Cat asak sanguna oge. Dipanggil nggak dengar budak. Oh, Can asak sanguna oge. Chan. Ambilin ayam buat makan si Neng si Teteh. Oh, heeh. Urang motong hayam we nya. Heeh. Buru ambil Rabah yang potong. Ya. Aduh, sia geuning hayam. Abah! Hayam teh eueuh. Coba tingali. Hayam teh. Abah hayam teh kumaha? Teuing coba tingali aing mah kumaha atuh hayam naoge. Meureun aing emak dikencarkeun teh hayam teh apa di kanangan. Darasaan mah di kanangan ngan teu ditutup kanangna. Lengit Atuh lain. lain mau kita mah hiber meureun hayamna. Kabur. Eta atuh tewak teangan ku saha atuh ka mana si Neng tadi Snae. Siapa we? Ku Abah atuh cigara. Mas, hilang ayam jijina. Ayo. Coba urang tingali ku Abah. Ayo. Mak, iya nganterkan hayam tong diabur wae ka sawah biar teu ditewak. Maneh nu mau hayam teh maneh? Lain mau tadi teh ka sawah. Ayamna ditewak we. Mana maling hayam? Goblok. Iya maling hayam. Mak. Bukan gitu. Bukan gitu. Mak tuman. Tuman. Belegu barek nyana. Banget na. Kelak. Banget na. Iya banget na Abah. Iya banget. Iya nu. Kakak si Abah nu tiguling. Aduh, lain
mau kaya tadi teh ka sawah ditewak Nih, diantarkeun ka emak gitu. Ieu teh emak kumaha? Iya, aduh. Dilus-lus wae. Apa? Hoi, Si emak mah ngerakeun. ngerakeun kunaon? Cenah maling, baru mandi kebugan. Oh, apa? Hayang tika matok. Itu itu sesatuan. Buru atuh rek Pencit, kira-kira Abah, dipencitna tuh. geus gerak pencit lah hayam-hayam acan oke meniriwis. Mane ieu disiksa anak mah. Ah, cenah pan maling urang mah. Itu si Abah bedegung. Nu pogo mah inung sia tuh. Boro mah ku aing disumut tadi cocol kitu tadi colok. Lamun panggih era aing jigana Nya kan pura-pura tuh. Mana pas aku nyin kopi. Heeh lila si mata ditanyain kopi teh. Geroan coba geroan. Mak. Awagah ngaburan si mama ini sina urat pegat. Mak. Mana kopi teh nya hayam teh lila. Lapar. Nya lila. Sekalian tuh si Abah urang. Mak. Ieu nyai ieu kopi teh ya. Oh! Oh my god. Cicing. Panasnya neng. Cicing. Nyaho panas cicing. Sampala urang-urang. Geus cicing tilu lah. Susut mah. Geus paranya nangkeun ka budak. Aing mah cicing di kota balik-balik Medi aing tika ngalepuh ih cicing. Sok gede urang. Dia urang balik. Urang aku inung anu kimat balik ke Jakarta. Cicing ah. Mau coba lain usaha ieu anak bahagia.